Aduh, capek ini. Alhamdulillah pajak geus beres gitu. Sugan we dipromosikan jadi Pak RW ku Palurah. Ini panas kieu nya. Duh, jadi pejabat teh kieu ngurus warga, ngurus rumah tangga. Ngeunah mah kopi ayeuna teh euy. Ikan geus balik deui. Malah Geus beres. beres lah. Atuh syukur atunya kitu mah. Cikong bukakeun ieu sepatuna. Oh. Bukakeun sepatuna. Nah, terus bajuna dibukanya. Dibuka bajuna. Ulah dipake wae. Iya, sok bukakan buka. Aduh. Benar euy asa di surga dunia bener tah. Iya atuh abi makan pamajikan soleha. Alhamdulillah pemajikan aya robah jadi soleha gara-gara pengajian modeunan. Ih, Pak, kopena deui nya doang bukanya. Waduh. Terus celanana bade dibukakan ku abi. Ulah atuh ieu mah. Ih, Oh, nya atuh sok. Antoskan akan mah di dieu nya. Sakedap abi kalebet heula. Nya malahnya. Cicingnya. Tetela teh salah pilih milih pemajikan teh. Pasti dipanggilkeun kopi. Panas-panas kieu. Mana kopi nama? Kopi. Yeuh ayeuna mah bebersih tah. Ayo. Nya pejabat di titah ngopel Ya, cik kan, keluarga. Yeuh, desa. Yeuh, desa. Ayo. Bersih lah. Abah. Rumah pemajikan teh. Bersih tak? Tak, gitu tak? Kurang tak? Kurang bersih? Awas, sing bersih. Ulah asal wae tak. Terus ngepel kena. Awas, sing bersih deui. Ya, ayeuna ngepel. Sing bersih deui. Ulah asal gejrag-gejrog wae. Sok. Enggal, ngepel. Sing bersih. Tah, belah itu tuh. Enggal, tak etan acan. Ulah luak. Sok, sing bersih. Tak eta tak pojok, tak acan, tak pojok. Sok, cepet gitu. Untuk iya mah sok, cepet. Sok. Benar. Sok, terus habis itu. Tadi tidak deh, nyok. Enggak, bersih. Terus tak, ayo nama tinggal elap mejana terakhir. Kayak dipanggilkan kopi. Sok, sing bersih. Aduh, aing di kos company itu. Aduh. Sok, kan dipanggilkan kopi, sok. Sing bersih lah. Ayo nama cicing yuk, terus beresnya. Orang panggilkan kopi, cicing istirahatnya. Aduh. Kumaneh malah lah mileuleuh kieu. Tong amis teuing we lah. Ya, daguan we. Jika nama ieu nu ngaranna sengsara membawa nikmat teh. Gasna oge bea, Kumaha tuh? meuli heula tuh. Usaha. Ya ku akang. Ih, capek atuh nya pejabat di kita meuli gas deui tadi geus ngepel. Geus sapu ayeuna ditah meuli gas moal. Yo Kang yo, jadi pejabat teh ieu teh kudu nurut akang teh ka pamajikan teh. Me masyarakat teh nurut ka akang nu jadi RT. Ya geus daek teh yo meser mah. Mun teh meser moal dipanglikeun kopi yo. Kuat. Ieu teh kuat Tanjung. Nasib boga pemajikan turunan Walanda teh ki ngajajah ka salaki teh. Arek dengan gantina. Da lumayan kitu-kitu ge. Pejabat kuat dikieu-kieu ku pamajikan, hargaan pisan hayang kopi. Aduh. Tah ieu kopina Kang. Heuh sok. Tapi tas ngopi teh hayang nu dipencetan heula abi nanya. Ih. Urang gawe maneh nu dipencetan sok aneh-aneh wae. Karet moal ieu teh mencetan urang. Mun moal kopi teh dibawa deui. Heuh atuh. Gitu.